Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di sareng simkuring tah dina kesempatan ieu simkuring bade ngabagikeun contoh muqaddimah anu keren anu tiasa diangge kangge pidato ataupun ceramah. Tong hilap, like, comment, share sareng subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar litadhkirata li ulil qulubi wal absar wa tabsirata lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul akbar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muhtar, amma ba'du. Hadirin anu dipikah hormat, para alim ulama anu jembar ku pangabisa, para kiai anu sugih ku pangarti, para guru anu luhung ku ilmu, para ajengan anu nyicingan dina ginanjar kawilujengan. Tehilap ka bapa-bapa, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, pemuda rawuh pemudi, teka kantun kamurang kalih anu warning galih anu sadaya ku pribados dipikah hormat. Rek nu jangkung, rek nu pendek, nu kasep, nu rodek, nu mancung, nu pesek, sadaya ku pribados dipikah hormat. Insyaallah ku Allah dimulyakeun. Pangluhung kolbu kecembaran manah, puji anu jadi pangias ati, lilibarat kembang malati, jatining cinta anu sajati, anu jadi bubuka dina ieu ngaji. Mangga urang sanggakeun kadat Allah anu maha suci, anu ngadegkeun langit sinareng bumi. Puja nu jadi pangias kata, lilibarat kembang cempaka, ciri rasa anu ngancik dina dada umat manusia. Dina denget ieu urang sanggakeun kadat Allah anu maha kawasa, anu murbeng alam dunia jeung sagala eusina. Syukur anu jadi figur ieu catur, ibarat kembang bungur anu luhur. Mangga urang sanggakeun kadat Allah anu maha gopur, anu gopurna moal tiasa diukur. Oge teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, rahmat miwah salam kawilujengan mugia dilimpahkeun ka panutan alam, anu jadi pahlawan revolusi Islam saalam dunia, anu jujur arif tur bijaksana, pamimpin nu sajati anu moal gonta-ganti nepi ka yaumul jaza nanti. Oge ka ahli pamalihna, sahabat katut kaluargana, tabiin, atba'u tabiin, oge urang sadaya anu berusaha tur berupaya neruskeun sareng ngamalkeun ajaran ti mantena. Mudah-mudahan sing karagragan ku rahmat katut salam amin ya Allah ya rabbal alamin.